Gunungan uing dari Patutunggalan. Gini si Cadok. Nah, saya tengaran aja lah mati menirupa-rupa aja sih. Aing disebut si Cadok, si Depok. Ampun. Nah, saya datang ke dia. Pokoknya masih lain dek taluk atau ada kumaha. Aing mana mau taluk sia. Hah? Aing gitu. Urang Patutunggalan we. So. Mending gelut atau mending silihina? Gitu we mending enteng. Silihina kumaha? Silihina silih ledek teh lamun nu ambek eta eleh. Enteng teh mematikan. Enteng mematikan. Nu ambek eleh. Jadi sia dor aing hayangnya dek aing heula dek mana heula Sultan hom pimpah kali ya hom pimpah eleh itulah aing heula berarti masa aing eleh li poho deui eta hom pimpah itu sok siapa mimitian sok sing parah sing kanyerian si cacing sia teu beda ti cacing koot si cangkilung si dekok si goreng patut si hese nyatu sia teh si bau kelek si gede waduk aing ge nyaho kahakanan sia nepi ka kitu teh waduk. Waduk. Cacingan waduk teh. Sia teh sabenerna mah teu boga kolor. Kolor oge meunang maok. Hiji-hijieun oge. Sia teh sabenerna mah keur diudag-udag di lemak deuleu sapangalengan. Sabab sia teh maok engkol 2. Tina truk maka direk irit pisan teh truk teh sia goblok. Awida-wida teuing wah kuatan euy. Setan parah. Kuatan euy. Si teu boga acara gitu. Si teu boga acara. Terus aya keneh. Si geus teu payu. Kata hare-hare gitu. Kaelehkeun ku anak si teh. Iya. Aya anak sia payu acara ge ngarebutan ti anak sia di si dadan aya tiga blok kakenyos lain si loba nganggur aya nama kitu harga sia teh deuleu eleh keneh ku dalang diajar kitu teh sia jadi dalang calung teh Rajeun ngakan daging hayam atahna siapa tulangna. Kuat euy. Geus. Ya ho maneh indung maneh. Ya ho goblok da indung aing. Tah sabenerna si lain dijurukeun ku indung sia teh lain tinu biasa. Jalanna teh. Tapi sia teh tina bool. Leuwih peuri. Di Aisyah teh ku indung sia dumeh ngajepepeng padahal sia teh bilatung indung sia teh baheula teh kitu tabongana indung sia teh lain ti bapa sia jadina sia teh lain tapi si leng teh tina hileud peuteui anjing ngahina indung aing ambek eleh tubuh
Gusti Pajar Inung aing hilut putih parah Gusti nu agung balah cek aing oge nya Gusti ngahina Pajar Inung abdi hilut putih padahal hidung aing mah hilut orok juga sia tapi dah kalau tidak itu pembasaan teh kemana karena bapak dorakati anak mual kurupuk kecicing bikin anak mana keju usaha teteh anu milu usaha teteh mending ngegebok tukang kurupuk usaha teteh tukang kurupuk molotot teh kaing padahal ada teh usaha sarua we jeung aingnya euy sarua didoakeun jeung payu euy amin doa tukang kurupuk kana teu make sosis teh rancatan naon teh sora naon akang sora salep anu dangdang teh jam 10 keneh sora bango tak kitu nu matak teh geuning lebah dieu urang hirup di dunia mah nya pentingna beragama teh kitu tah eta pageuhan beragama teh lamun teu kitu rek kumaha tuh karunya ieu mah ngadon aki-aki we anu di masjid teh cing barudak ngora engke mah karunya aki-aki geura jeung napasna rek beak deui na kumaha ari aki-aki aya adan geuning karunya aduh aya leuwihna ning adan teh mun urang Allahu akbar Allah napas meureun euy napas ponok meureun la ilaha illallah lah mun urang mah ku budak ora atunya weuh khawatir bala wargi subuh ning karunya gugahkeun gerah-gugah pala wargi gerak kapala asyar koho meureun kacai kira abdas kuramas gerah-gugah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah waktos ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok deui wae jam dingdingna aya nu maok aing ngareret urang eueuh barang ngareret meureun kana jam dingding eueuh ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok aya dipaok teh ku incuna deui sadar dibere rokok ti beurang sebungkus komo basa eta mah aki-aki naon Kang aki-aki rek pada neungeulan deuleu sakampung nah maok naon ari akang lain mau atuh dengekeun heula mana mah ke ditengeulan itu yo mau ke situ teh bisi barang paok meureun geus salat asar teh meureun tunuh tunuh duh geus sare ai eling-eling geus poek padahal poek teh pihujaneun angkep berat jo jetrek we kana pangeras suara adan Allahu akbar Allahu akbar barang ngareret meureun kana jam dingding kana 4:30 atuh pugu we nu paruasa babala locor nu nginum anu ngahuapkeun kue meureun ngareret kana jam dingding 1:30 manehna oge
da ieu mah keur latihan. Banyak ya ada latihan ya. Aduh, ampun. Mendingan ke era teh. Heeh. Aduh, ampun karunya nek euy. Nah, tekang batir aki-aki. Pada ngudang-ngudang teh mereka pada ngegebugan. Matak ai panggih jeung masjid teh kitu ngabiri gidig. Trauma meureun. Trauma. Ai di imah sorangan gini euy. Oh, ada geus maot ini meureun. Heeh. Nyangu sorangan masak-masak sendiri teh dina lagu Masak mah teh. sendiri dina lagu eta. Heeh. Sangu geus haneut ai kolak pangirim tetangga. Setengah genep lalajo Asep Show. Asep Show teteh, geus Asep Show buka. Ngeusan Asep Show adan terus dibuka. Kieu we aya TV hitam putih. Hitam putih. Bari teu beunang di gedean. Heeh. Teu meunang di gedean ini. Jeung geger jedan. Eta keur jeung hareupan meja kitu teh bari lalajo TV ngadaguan jam genep jok kerelak ke HS. Lain beuki HS tah si akinya. Eta bobalak tunduh aya wae. Ai eling-eling adan keur tungtungna. Kumaha teh teh? La ilaha illallah. Koreja teh mun teh. Joko kocok we. Heeh, nyoko cai Allahumma lakasyumtu. Kitu teh geuning. Barang rekrot diinum dina TV teh aya aksara deui. Selamat menunaikan salat subuh. Oh, aing teh buka henteu, saur henteu. Tapi kuat puasana mah we. Kuat. Nepi ka jam 11 maot we ka tina mah. Salatri bener teh mah. Alah karunya aing. Watir kaki-kaki mun aya keneh dibere. Nu karunya mah tukang bandrek deui. Nah, make karunya ka tukang bandrek akang teh boting beunghar tukang bandrek jeung akang. Dek dipaehan ku ieu ku masinis. Nah, wake dipaehan. Masinis supir kereta api. Naon dosana? Oh, apa naik tukang bandrek teh identik pan tukang bandrek mah geuning kulub jauh, kulub sampe geuning nya. Sampe bener. Meureun beak, meureun ieu bandrek tinggal gegedohna wungkul. Tinggal gegedohna. Cau we gugulutukan geuning aya opat siki. Kulub sampe we suuk ke opat. Balik ai imahna teh ngaliwatan rea. Memeh nepi ka imah meureun ngumahan heula gelas dan susukan daya cai herang. Bebaresi heula. Ai dielapna teh ku lawon beureum. Ya. Pan ai masinis mah supir kereta api lamun aya nu ngebut lawon beureum sok eureun. Eta teh tanda bahaya. Dihareup aya bahaya. Lain dikebut-kebut lawon beureum teh urut ieu teh. Supaya garing. Urut lap. Ya. Meureun ngagebrikeun cai maksudna mah. Ai masinis jo cekit. Direm eta kereta api. Allah kumaha. Nolol tina jendela. Aya naon ieu Mang? Eta tukang bandrek ngajawabna, kantong ieu we sampe 2 deui, kulub jauh we 4. Setan. Masinis amak. Kajileng teh eta mah. Wah, turun. Oh, mau pandeungeun berengbong tukang bandrek lompat. Babari. Wah, diudag-udag teh mah. Barang udag-udag tukang bandrek kereta api maju da beureun teu ka rem. Heeh. Balik ka itu malik deui. Mimitina mah ngudag-udag tukang bandrek, ayeuna ngudag-udag kereta api nepi ka Surabaya paeh we. Parae. Kan pondok umur. Nepi ka pondok umurna dari masinis. Heeh. Loba dongeng-dongeng nu karari teh mah deuleuh. Akang Ayeuna mah orai-orai ge di aralaan ieu. di alaan akang. Padahal teu kudu hese ngala orai mah. Nah, Mawa kerupuk we 2 blek nu. di kamanakeun akang kumaha. Pangi we jeung liangna. Tunaan kerupuk teh. Kitu. Sapoe jeput ge leuleus tah. Hah? Oraina. Lain oraina aing na teu dahar. Nunuan orai nawan. Bangunnya. Oh iya iya. Mohon Kang kitu nuhun nya Kang. Selamat ya. Nuhun. Assalamualaikum. Salam. Ayo. Kerupuk lawas kau jajan.
boncengan polisi. Oh, jangan sampai bayar syukur. Suratan deui we. Kahatur Udin. Ieu duitnya aya jang. Mangpaatkeun. Dihanapna teken we Allah. Eta polisi tukang beuleuh. Ayo jangan urang aturkeun ah beungeuna seuri, ayo. Oh iya cenah yo. Tuh cenah imah si Deden Donat lah itu. Tok. Assalamualaikum. Brai tadi buka bro, Mas Udin, aya polisi. Lah, Bapak aya naon cenah da kudu dosa lain cenah aya katitipan surat. Disaha teuing cenah. Sok baca maneh. Muhun cenah punten atuh. Ini teuing polisi nu bari seuri. Heeh. Iya. Ayo dibaca teh, Udin eta surat, ieu duitnya lumayan. Allahu Akbar, abdi beuki persanten Allah teh maha nyaah geuning maha welas pasti. Ya Allah, nuhun, ya Allah. Buka sujud. Salat subuh ke 7 rakaat. Oh, cacat 2, cenah diganjal koma 7. Baca sok duitnya 75.000. Ngalamun di mana? Dua pimahi ini juga yang sedikit. Tulis dari tak Allah, atur Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah pingkeun ulah mihape duit ke polisi. Gening mung dugi 75.000. Dari ketemuan budut mau ada polisi dinanya aduh ampun nulungan anjing ke dempet ampun gusti nuagung makanya nyebutkan pingkeun deui tapi kan dianggap sesama eta Allah tah nu matak dina agama teh jeung ilmuna kitu cilaka nya dina Islam teh tauhid cilaka teh nepi nya matak sagala pake ulah sumogol tamatkeun cing jucung ngaran-ngaran sumogol mah geuning duwi oge kala jadi hitut kala jadi pokok heuh percaya kan teh jeung ilmu teh nya dah begitu nanti mudah-mudahan citra polisi tidak ayeuna kapayun di hati masyarakat tetap abadi. Ya, amin. Amin. Jaya sekali jaya tetap jaya. Jaya. Sakitu tiakannya.